Suruh Bang Surabaya. Tapi yang terjadi kau jeung Bebek Nila. Aduh, parah panggil skill mah. Mak, golok di mana, Mak? Tadi anak dulang, Ceng. Dulang. Dulang. Aduh. Dibayar rezeki mama aing. Aing. Neng, anak sana, Neng. Atau anak majeng bapak, kenaon? Hari mana belah mana Cibokor teh, Neng? Ih, sok hayang nyaho bae. Arek naon rek nganjangnya? Tuh, jalan ka Lebak. Terus tung turunan, eta aya cucurah, dirinya imah urang. Curah. Ngubus meureun saya ka cucurah mah. Iya, lu bodoh. Angot Neng nanya doang ge. Luas agar aing muka kieu. Lamun aing besi botol lewat ieu, rengse pakai aing. Aman, pabulik di hati aing. Aman pan kieu. Coba ya. Aduh. Kamu sih konten sih. Kurang hati si Aceng, edan pasti inting jojogedan sorangan gitu. Masih kunaon Aceng? Masa tau? Maksud ngacak embe, Aceng ke mana? Gua kalah sulu, di main sulu pugu. Saya mah ngalah sulu ongko, golok nanti mawa. Ih, siapa apal? Heran deh. Cacek kok ini nih, begundal boy. Hah, Ceng, zaman kuari masih kene zaman ngalah sulu. Ih, Hei, bisa bayar botol, saya ngomong teh ya. Saya geus saruhung ngomong embe. aing mah nganggon embe meureun, aing menyacang doang. Surabaya meureun tol. Pembedaan sih ya. Lah, hese ngomong jeung sia mah, bisa bae nembal lah dong cewit nangka. Geus aing balik heula. Kalau pandang ranginang sesah hajatan, kalau kawinan si Ujeng jeung si Mohmoy, aduh. Kamari aing ngabandil menang manuk buuk. Sugan enam aing menang manuk cucur. Itu tuh dia manuk cucur mah, dibogem dia ku aing, rajit-rajit awakna. Hei! Bang Bong, kirain manuk cucur. Mana si Ceng? Wah, amat sih ya. Kalah sulu aing pugu. Nya suruh nyamper aing. Ih, nah aja sih aing ngajak-ngajak sih ya. Dia gerik naon ka dia? Atuh matak naoneun, suku-suku aing nu lumpang. Urang can rusuh. Kunaon cerot bae dong lalai badot. Sabarkeun ah. Aku sih kali itu, liur emang dengan ge. Cek kunaon sih, arek cerot bae ti tadi. Liur aing ngadengen aja sari ti tadi arek cerot bae. Ih, Aduh, naon di cocolot data. teh sarua Ceng. Dong cewit nangka. Nah, di sebotol ka dieu. Satoy dong nyawa amat ka aing. Geus toy. Gua dilayanan si botol mah. Gua rada sengklek jelema mana. Bina-bina Aceng sia ngomong teh. Bisa bae sia ka batur mah. Usah kitu. Heh, botol. Leutik-leutik sih naramel bae. Lokot sang cabe. Kumaha aing Aceng sungut-sungut aing, naon sia nu sewot. Sia rusuh amat botol. Dibelikan ke asal ku aing. Ulah toy. Geus lah aing balik heula. Lieur aing jeung Saria mah. Toy duh lah he. Toy, tadi pas aing dekat dieu, apa bikang. Budakna leutik, terus make kerudung deui. Eta sahanya? Maju dulu sih mah Ceng. Manggi bikang teh ditanya ngaranna. Ih,
Kasih mah pugu ai. Jarada herang. Sayur meureun herang. Siapa nanya ke aing di. Pugu aing gitu nyaho. Penasaran aing buka bikang eta. Geus ceng, aing penasaran mah. Pegat di bae tempat tadi, sugan lewat deui. Oh nya. Oke, yang bekeun ya. Kau yang hatinya deh ya. Oke. Ah, Mang, kumaha ya tuh penharga bisa naik ya? Tulah hitung, ke bisa-bisa usaha orang belum pikir ya. Oh, Woi, Jeng. Kenapa sih ngocok raksangan bae? ih, dia ngaget kena yang baik. Saya dan peling, Jeng. Hese, baca kapan naon ya yang kenapa bujur aing. Mana berusiana? Hese ngomong jeng jelma katro mah. Terus dia gara-gara itu bela balik. Udah sini Jeng. Coba serangan bae. Hese ngomong jeng jelma planet mah. Aceh, coba lembutkan ke suku. Ih, bisa codot. Coba ngomong tuh harus pedas. Aku nang bolot. Atau kemana bina sih ama, lempang debrag aing, makana lempang teh make mata ulah make suku. Atau matak naon nun? Nulempang suku-suku aing dan suku sia. Ngaramel basi ya letik-letik. Pancen ka mana-mana ngomongna. Atuh ka mana ge Jeng marek balik meureun. Lah dasar aceng budug ya lah. Duh, naon bu aing? Ku bisa yang sekijet rona. Jenggot aing guluhan can diserbu koy. Irung jaya. Mantas di mana kita, Neng? Yeuh, mantes di warung melidelan. Kunaon kitu nanyaan bae dong lo kenal. Hih, lu ge yang kenalan jeung Neng. Oh, ayo ge. Aceng secara goyang. Konong si Tara mandi. Hah? Itu salah, ngaran tutuna telok mandi. Aceng ge teu salah ngaran tungtungna si Tara guyang. Emang kunaon kitu? Ongko hayang kenal. Aduh, penuh barebeh kieu nya. Telok goyang, Neng telok mandi deh. Semoga dia awe jadi pengganti bebek pilan ya. Mau batang papilitan hati aing. Pagawean mah aing ieu mah main kunci-kunci bae. Mak. Mak. Jangan lupa ya.